Maka nupang hese-hesena hirup di alam dunia, lain salat, lain zakat, lain saum, lain ibadah haji, lain. Salat budak keur diajar, ibadah haji asal boga duit tinggal ilit, pangaosan kieu tinggal datang, hiji panu hese. Naon cing? Nu hese dina kahirupan alam dunia nu dipigawe istiqomah diri, hate teu ngarasa pang alusna, hate teu ngarasa pang benerna. Lamun batur dosana zina, mun batur dosana judi, lamun batur dosana maling, mun batur dosana mateni, ulah sok disengsarikeun sabab urang boga dosa anu leuwih ti si itu. Naon eta? Bangga diri dina ibadah. Well. Kumaha lur karaos kana dada ya? Batur judi, batur zina, batur maling, tong disengsarikeun doraka batur, Pak. Urang kadang-kadang aya nu leuwih doraka tibatan itu, ngarasa bangga geus tahajudna, ngarasa bangga ku maca Qur'anna, ngarasa bangga ku pinterna, ngarasa bangga ku kerenna, ngarasa bangga geus ibadahna. Ieu leuwih dosa batan itu. Itu mah judi dirina, jinah dirina, mabok dirina. Tapi urang Pak geus ngarebut kasombongan Allah dibikeun ka awak sorangan. Well, aduh. Huhuy. Aduh. Dipikir-pikir, pas nu teu nyaho pangaosan atuh. Kamari mah tahajud. Oh, nu nanya sebenarnya, Pak. Kamari mah tahajud kuat karaos kusuk nate. Kuat teu sadar juk kecelak cai panon. Nah, maka jeung dibeja-beja ka si eta. Nah, memang si eta malaikat nu rek nyatet. di tiang kamera teh. Panangan teh asa carangkeun. Nacing teh kunaon geus ngajingjing sembako tila santuna. Batur judi, batur zina, batur maling, dosa heueuh, tapi pribadina Pak. Tapi urang geus ngarebut kasombongan Allah ditapekeun kana awak urang ku ngarasa bangga saenggeus ibadahna. Well. Aduh. Rada karaos ibu jejeletitan. Mata nu ngaran hirup teh kitu, Pak. Daun moal bisa munian dunya, tapi lamun daun napal kana panon dunya moal katempo. Lamun hate jelema bersih bakal lalajo alusna batur mung nyaho gorengna batur, tapi lamun hate kotor bakal tibalik hayang lalajo gorengna mung lalajo alusna. Mata hambura nu hadir di ieu tempat lamun bersih hate kacaletotna basa kuring bakal dimaklum jelema euy nana gerhana ge maklum we aya kacaletotna itu bersih hate. Lamun jelema kotor hate ye mah nya ustad ngomong kitu tah aya naon eta lur hate lur. Lamun jelema geus katutupan panon ku kalakai, lamun hate geus katutupan ku sirik pidik, hambura 10 tahun yen kahadean bakal ilang ku sapoe kagorengan. Iya tah Pak. Kaum ieu tah nu sok mapohokeun ka alusan. Kaum nu dijaril babi ieu. Arek dibere contoh sok. Bapak 10 tahun ti hotak. Tak ambil semplak, usaha beng kaditu beng kadieu, bakal leungit ka alusan eta nalika bapak nyieun kasalahan beger ngarana. Leres. Ngaku 10 tahun bapak usaha ikhtiar ke anak pamajikan, sapoe bapak kapanggih ngabonceng awewe iya nu bakal ngahakim jelema nurus tuyung Allah kacerkan teu nya ka anak pamajikan 10 tahun bu usahana kapupus ku nilai sapoe bener lantaran ibu lalajo kertas warna bodas aya titik warna hiji lantaran urang lalajo titikna lain lalajo warna bodas. Da ceramah kieu mah sararea ge bakal unggul. Nah, dah kitu kalakuan kabeh. Sok ngararaku lah pokona. Well pokona. Ieu ceramah keur jelema anu alus hatena moal nempo baju, moal nempo calana, moal nempo teh di kopiah, da lempeng hatena. Beda jeung jelema nu kotor hate, bakal lalajo teh di kopiah bakal jadi omong. Padahal Pak nu di kopiah ngomong Islam, kuring keur ngomong Islam, nu di udeng ngomong Islam, nu di topi ngomong Islam. Nah, hak da ngomong teu ku kopiah. Berarti aya naon eta nilai hate. Bener lur? Undur man kola wala tandur man kola.
entong lalajo nu ngomongna tapi lalajoan aya eusi tina omongan aing sok poho kadinya urang heeh malahan mah aya bahasa pepatah sih pepatah batur belang awak lebih halus daripada belang hate bener itu Pak belang awak ke tato Pak belang awak lebih halus katimbang belang hate belang awak aya sitrikana asal bisa nahan perih tato bisa leungit tapi belang hate moal pernah bisa leungit mata cek kuring ke konsep nu ngaran hirup geura lalajuan awak sorangan nganu ngaran hakikat hirup kunaon poe ayeuna Islam seuseut maju lawanan teuing silahkan jadi persis nu bener silahkan jadi NU nu bener silahkan jadi Muhammadiyah nu bener silahkan jadi Kristen nu bener silahkan jadi Hindu nu bener silahkan jadi Islam nu bener lamun kabeh agama geus bener moal silih ganggu kana agama anu liar kunaon ayeuna urang terjadi sok silih ganggu karena urang cicing dina Islamna acan bener we dulu jika ceramah gimana antara dipakai dari henteu ya entong cenah tong dipakai deui naon kitu pada wali ya hari heueuh Bang harayang apa jeung Allah sifatna Allah Rahman Rahim bener innallaha ghafurur rahim satemana Allah maha panghampura bener Pak lamun bapak hayang apal Allah keur jeung urang bapak dihina bapak diledek bapak bakal asa hampura berarti Allah keur jeung urang tapi lamun bapak dihina ngadon ngalawan tinggal nanya bapak keur babarengan jeung saha babari nu ding setan teh ding setan Allah Rahman Rahim leres bener teu Pak Allah Rahman Rahim nyahan asihan dedehan bener cek kuring lamun ibu hayang tepung jeung Allah lamun ibu hayang tepung apal sifatna Allah tempo hiji jelema nu ngeclak panona nalika batur lapar teu kabelaan tempo jelema nu sedih batina nalika nempo yatim teu kasakolakeun tempo jelema anu karunyaan asa hampura dedehan ramah someah darede alus budi hade basa lain dirina Allah tapi geus kaancikan sifat Allah mata kunci tauhid adalah asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin tong polontong 88 ayo mimiti tarik ka dieu juga leungit ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ayo ngomongkeun batur tarik agigian ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Eta aya Pak. Gerasok tanclepkeun awak ibu sumerepkeun dina diri rasakeun ku awak aya teu sifat Allah di urang lamun eueuh tinggal nanya ari urang keur jeung saha. Cenah bejana innallaha ma'ana. Urang teh keur babarengan jeung Allah maknya keur babarengan jeung Allah ijidan rujitan cuaan ngewaan apakah eta nu keur bareng jeung Allah sanes eta mah bisa jadi keur babarengan jeung guruna betul atuh dah tapi ku cara mah ge kahartos teh Pak nya bisi rada jangar ku abdi rek dirada diringankeun gitu tapi kahartos lumayan nya lamun ibu hayang tebung terus nu kadua cenah Allah teh lir ibarat urat beheung jeung beheungna urat saraf jeung sarafna pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna ibarat saraf jeung uratna berarti deukeut Pak da enteng Pak mun bapak dihina, dicaci, dimaki, ngalawan berarti kasalamatan moal datang lamun ibu diledek, dihina jeung dicaci ibu teu ngalawan maka pituduh Allah pitulung Allah deukeut ibarat urat beheung jeung beheungna jadi geuningan kumaha urangna luhur
nya rada ungepnya. Jadi salamet nanti Gusti Allah teh ibarat beheung jeung uratna, ibarat saraf jeung urat sarafna, berarti deket Pak, gampang. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong dilawan, salamet tuh pitulung Allah mah ibarat beheung jeung uratna. Ada orang mah ada kanu kitu sadar ai batur ngaledek dilawan wae. Boro-boro kata tangga salaki ge keur ngagoler nempo irung ibu mah di tempat-tempat mah nya eta pangamung segede leunca. Nah ada juga cerete teh. Emosianya, begungnya hidung gitu. Mual salam. Aduh. Geus heula nepi ka dinya. Jadi pertanyakeun ka awak bapak, pertanyakeun ka awak kuring. Ari bapak, ibu ayeuna keur jeung saha? Sok jawab. Keur jeung saha? Lamun bener ibu keur jeung Allah, kuring keur jeung Allah, bijilkeun sifatnya ahan, asihan, asa kampura, somea, darehde, halus budi, hade basa. Da sifat-sifat Allah mah eta. Lamun urang ayeuna keur jeung iblis, geuleuh, rujit, cua, ngewa, sirik, pidik, jayeuh, keniaya, mata lamun bapak hayang tepung jeung iblis, si eta ge lalajoan. Keheul atuh dah. Bener lur. Entong sok tutunjuk iblis ka batur, sebenarnya mah awak kurang ge jiga. Laras Pak. Komo bab kafir mah lah, tong nuding-nuding batur. Si murtad, si kafir, entong mah jeung nuduh kafir ka baturna naonna. Ieu ai kafir teh artina cocok. Hate urang ge bisa jadi kafir lamun kacocokan teu bisa narima hidayah. Teu bisa narima pengetahuan batur, teu bisa narima kana kamajuan batur. Artina ieu hate keur kacocokan, laan cocokna, leungit kakupuranana nu datang nilai iman. Mata kafir lain gelar keur batur Pak, tapi kafir kade keur jelema nu kacocokan ceulina lantaran mung ngadenge omongan baturna, kacocokan panon mung kawadona, kacocokan hate mung mikir alusna, kacocokan suku mung ngalengkah kana benerna. Tuh. Jadi ternyata balik deui karena awak masih lumayan ya rada rawas ya, rada jeletit kan HP itu. Maka nu kadua fungsina ilmu. Lamun jelema geus boga ilmu, leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina hirupnya. Ta ieu pan rada hese. Jalma geus boga ilmu bakal ngarasa bodoh dina hirupna. Sehingga dirina pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, bukan ketemu kamu dan aku, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Bangga lurah. Maka bahasana pertemuan nu paling indah lain bertemu aku dan kamu, seorang ibu dan anak, seorang anak dengan bapaknya, tapi pertemuan yang paling indah ketika orang geus bertemu dengan diri orang sorangan. Well.